Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng batapang di palawargi sadaya dina acara anu parantos maneh nyata dongeng Sunda anu digarap ku Bah Anom Kartawijaya. Oke, dina danget ayeuna Bah Anom baris nyanak carios satelapi judul Si Udung Ngintip Numani. Kumaha ieu carios teh? Nyaeta nyarioskeun ku kabangoran kajailan antara si Usman jeung si Udung di kampung harita. Suma kapararayun sakabehna. Kacaritakeun di hiji mangsa harita pasosore. Si Usman jeung si Udung biasa main mah arulina teh taraka kota da maklum di pakampungan. Ulina si Usman jeung si Udung lamun teu ka kebon kawahangan, lamun teu kawahangan teu ulin. Teu ulin. Manehna cing arengkreg we duaan ka mana-mana teh. Ngalasulu, boh ngarit, segala rupa kegiatan teh dilakukan kuduaan. Harita kira-kira wanci pasosore panceg jam 4. Layung katingali hibar nyaangan pakampungan anu kacida pisan endahna, pakampungan anu kacida pisan resikna, kalayan hejo lemokna tatangkalan dihias dipapaes ku suhunan imah anu hateupna istuning masih kene kabaheulaan katingali wara matak wara raas dina mangsa harita. Si Udung keur nyarane we diuk patongong-tongong jeung si Usman dihanapeun tangkal ramutan. Pok si Udung kadengeng nyarita ka si Usman. Man euy, lain itu tempo kabelah lebaknya meni asaku endah pisan ieu alam. Tingali layung ka tibar kitu man euy. Bagja urangnya ku melenang di alam dunya teh. Lemur masih keneh raresik, masih keneh wareuteuh gitu. Maneh mah lebay, tumben-tumbenan ngomongkeun lemur sagala rupa. Maneh mah mending teu menikmati pisan kana kaendahan alam teh. Biasana ge tara merhatikeun maneh mah. Kitu gunem caturna antara si Udung jeung si Usman. Si Udung curing hak ningali karebak rentang-rentang aya anu ngagedig hiji awewe bari disorenang anuk. Man. Naon? Itu tingali. Naon tingali? Itu si teh aya awewe. Mana? Itu. Wah, rek mandi sigana mah man euy. Oi. Wah, eta mah sia teh budak tu kampung. Budak tu kampung eta mah sia teh tong diheureuyan. Sanu rek ngaheureuyan sia teh. Tingalikeun kuat mulus gitunya. Kuat momplo. Siapa?
dasar takaop nempo nu momplo maneh langsung we panon teh puringas. Cek si Usman bari manehna ge teu lesot melong ka anu ngalenghoy lempang beri di solenang anu. Nah, siapa? Kos nu heueuh we ninget lagi sige takut molohok kitu. Tuluy erek di kumaha? Cicing. Pasti eta erek mandi di cai pancuran sia teh. Pancuran hanap tuh anu aya balong. Heeh, turoy. Cicing. Serek milu mah. Ka mana? Heuh ka hanap. Ka hanap ka mana? Heuh ka pancuran. Erek naon sia teh? Erek naon? Buah-buah sia teh hah? Boga pikiran mesum. Ih, sia mah. Ayo tuturkeun aing tuturkeun. Keun bae aing moal milu mah. Ah, sia mana? Entong sia mah sok jahil. Ih, moal, ayo tuturkeun aing. Benar ieu kade jahil maneh mah. Ngerakeun ke dor sia teh kanyahoan. Bejakeun ka Papung sia. Moal kanyahoan. Kitu ejek si Udung bari nangtung ngagusur si Usman. Gancang na carita Neng Rani, ngaranna teh Neng Rani. Salah sahiji budakna tu kampung di lemur eta anu kalintang nyong colang herang. Awakna jangkung gede, mulus rahayu berkah salamet. Berkah salamet menjarkeun teh. Bahenol nerkom muncek bahasa keren nama. Katingali bukna panjang, gadona nog soang, nog sapotong, pipina kempot, pokona mah geulis weh. Kumaha we nu geulis bayangkeun sok, nu geulis pokona mah. Da eta we Neng Rani minangka nama kembang desa. Jadi awewe rebutan. Lamun Agustusan teh sok digantungkeun. Jadi rebutan kitu tanya. Atuku kagelisanana Neng Rani tong boro jelema bangkong oge nolol mun ningali Neng Rani ngaliwat mah. Nolol weh. Beri teu kiceup-kiceup. Gancangna carita si Udung jeung si Usman harita manehna ngeteyep ngadeukeutan balong. Da di kampung eta mah non teh lah balong teh sok make pamandian paragi mani pancuran. Dimunian ku anyaman awi, dikurilingan ku anyaman awi. Di luhureun pancurana aya tajug leutik biasa paragi anu sarolat ngahaja di dinya. Caina herang ngagenyas ngalir solokan anu gede nya cukup gede gitu ta solokan, tetapi caina herang istuning bersih. Masyarakat penduduk anu dirinya sok biasa ngalah caina teh tidinya mandi didinya dihanapeunana balong para rantes. Ari urang teh rek kumaha ieu teh sia teh Udung kanu nutur-nutur Neng Rani atuh. Cicing sia teh urang noong. Sia mah ulah tuang toong. Hayang turuwisan sia teh. Turuwisan moal. Ulah tuang toong ke bisi kanyahoan sia teh.
kanyawan hayang ngamak dicarekan kayak si Adi beja-beja gitu cek si Usman bari kerung-kerung we ngomong teh ka si Udung. Moal kanyawan siapa pokoknya mah cicing pokoknya mah kieu we sok neangan daun talus. Daun talus Neng Rani rek dibungkus ku daun talus ya teh. Lain sih teh piraku sok ngacapruk wae. Tuluy data daun talus jang naon sok pokoknya mah maneh neangan daun talus anu rubak anu gede 2. Aduh semaku rupa-rupa wae aing maneh mah Udung rupa-rupa wae kitu cek si Usman bari culang cileung ngalewas neangan daun talus anu gede. Neng Rani manehna samemeh turun kana pancuran culang cileung sanggeus karasa aman eueuh anu nempoeun plus manehna asup ka jero keben nyaeta pancuran anu di keben ku anyaman awi anu katingali ku si Udung. Neng Rani nyampaikeun anduk tuluy nyampaikeun baju terus nyampaikeun samping. Si Udung molohok teu kaanggangan bari nyumput hatena dagdidug ningali samping Neng Rani anu disampaikeun dina piring cai. Aduh cacakan aing ningali sampingna. Aduh alah ampun kabayang aduh Neng Rani gitu cek rentes hate si Udung. Ari si Usman kakatayepan tukangen si Udung bari mamawa daun talus. Yo ngos sia teh daun talus teh yo ngos yo. Gebeg tuh si Udung ngagebeg reuwaseun asa kagareuwahkeun ku si Usman. Aduh nah sia teh mending ngareurewas sia mah mending molohok eta ningali bajuna oge sia teh mending molohok gitu si Usman harita bari manehna ge sarua ngilu molohok. Tuluy ieu teh rek dikumahakeun sia teh daun talus teh rek dipake mungkus waduk naon. Aduh siapa kemudah karep manya sia teh sok eta lah buka baju. Nah sia teh make buka baju segala rek mandi apa itu sih sidik aya jelema buka baju buka celana kolor we hungkul urang asup kana balong. Ya make jeung asup kana balong aduh nah kumaha sia teh teh maksudna teh deleukeun aing deleukeun kade sia bisa kanyawan kitu cek si Udung bari baragadal mukakeun celana jeung baju. Katayap si Udung ngadeukeutan tamakan balong mari manehna anclup kana balong lalaunan tuluy teuleum tuluy daun talesna teh dipake tiung katingali ti kaangangan mah daun tales we hunggul anu nangkub ngageleuyeung dina balong. Ari si Usman teu kuat hayang seuri ku ningali pamolah si Udung ku aya wae akalna teh. Aduh dasar si Markudung dasar jelema edan penyaing rek naon we. Aduh geuningan akalna teh bisa nya dituruban ku daun talus jadi teu katingali si Udung nama daun talus na wae itu ning maju. Aing rek nurutan kitu cek si Usman bari manehna ge ngilu nurutan si Udung nulumkeun awakna
dituruban ku daun talus. Katingali tikangan mah daun talus maju ngadeukeutan kana pamandian. Beki maju tudungna adek kana pamandian. Si Usman jeung si Udung nanoong bari ngeueum ari sirahna mah teu kakeueum da sirik dibunian ku daun talus. Sajroning noong, sajroning ngintip si Udung jeung si Usman ngadaregdeg awakna. Nemres pisan katingali Neng Rani anu keur upres mandi. Si Usman ngaleper awakna sajroning teuleum teh ngadaregdeg ningali kamulusan awakna Neng Rani waktu harita. Maklum dasa ngaranna ge di balong alam istuning laukna sagala aya. Da di daerah eta mah geus jadi kailaharan. Di mana-mana aya pancuran pasti dihanapna teh balong. Laukna galelede subur pisan da meureunnan minang diparaban ku nu mararani. Dina waktu harita si Usman jeung si Udung keur jongjon wae manehna ngintip Neng Rani anu keur mandi. Teu nyahoon. Tina liang-liang bararijil lele anu gegalelede bogo ojong sajabana lauk anu araraya dina balong eta. Si Usman ngarenyag bari hatena galecok, alah naon ieu teh ha? Asa anu ngecerokan ya kana bool aing. Naon ieu teh ha? Ceuk si Usman. Tung sok gandeng wae, ulah sok gandeng sia teh, ulah gandeng bisa kadengieun. Ieu aya nu ngecerokan sia teh kana bool aing. Buah-buah naon ha? Gitu ceuk si Usman. Bari manehna ngarampa anu karasa ngecerokan kana bujurna sing horeng lele. Atuh gurewa kacabak atuh gurubug. Si Usman ngagurubug. Si Udung oge kabawa reuwas. Harita si Usman jeung si Udung cing garurubug di jero balong. Atuh kadengieun ku Neng Rani. Ret Neng Rani ngareret. Breh katempo aya jelema si Usman jeung si Udung cara rengkat. Aduh sia, yey noong, yey ngintip awas ya bedakeun sia, yey noong, tolong aya nu noong, tolong. Ceuk Neng Rani bari abrag-abragan bari nangtung teu sadar manehna keur bubulucun. Ari si Usman jeung si Udung reuwas kacampur jeung reuwas kitu tah, reuwas ku manehna di patil lele, reuwas ningali Neng Rani anu nangtung sabeuleuk geunyeur. Atuh si Usman jeung si Udung teu talangke wae manehna beretok kecebur ngojay di jero balong bari jeung lulumpatan ka darat. Neng Rani abrag-abragan, awas ya Udung Usman, awas dibejakeun sia, dibejakeun aing ayey ditoong aing ceuk Neng Rani bari gegerewekan. Si Usman jeung si Udung teu tolih kana nanaon, lumpat sakalumpat lampet, poho kana baju, poho kana calana, manehna bubulucun lumpat ka darat. Gitu waktu harita si Usman jeung si Udung kacida pisan pika sabaleunananya. Oge rupina mung bisa kitu wae kapiatur. Jajare carios si Usman jeung si Udung ngintip nu mandi. Kalayan mudah-mudahan katampi kalian kabingahan. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasakabehna.